Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha sadayana? Daraman. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan sarehat sadayana. Berjumpa lagi dengan saya, Mang Ugeng, dalam belajar bahasa Sunda. Kita akan belajar tentang nama-nama perabot dapur yang ada dalam bahasa Sunda. Jadi dina kesempatan ieu urang bade diajar pancaraken atawa parabot anu aya dina bahasa Sunda. Mangga urang regepkeun. Anu kahiji ieu ngaranna aseupan. Anu ieu ngaranna ayakan. Anu ieu baki. Anu ieu bakul, anu ieu baskom, tah nu ieu mah ngaranna boboko, anu ieu centing, anu ieu centong, anu ieu cewok, anu ieu cowet jeung muntu. Urang awitan deui nya. Aseupan, ayakan, baki, bakul, baskom, boboko, centing, centong, cewok, cowet jeung mutu. Cukup sekian pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cekap sakieu ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.